better in every day. But then I feel it that you be the only one. But sometimes it doesn't have to be so sure. The sweetest love can be so hard to find. We'll be better in every way. But then I would go to be in other space. Sometimes nah sih beda jeung neng ayeuna mah. Aku mikirkan awe nu sejen ya. Nah, neng mikirna kitu. Da atuh da, mah beda ayeuna ka neng, teu jiga baheula deui. Geus ah tuh kudu dipikiran, mah teu mikirkan aweun saja. Ih, ngan. Geus. Sing sabar, Bu. Nah, cari tanah sarua jeung nu aing baca. Aya naon nu mulia ni wakata waca? Pati kuring parintah ka mereka kayangan keur manggihan Batari Supraba. Rek naon nu mulia rek manggihan Batari Supraba? Kuring rek ngalamar Batari Supraba, sangkan jadi istri kuring. Tapi nu mulia, kumaha lamun lamaran ditolak? Lamun lamar ditolak, kuring hancurkan kita kayangan. Naon mana datang ka dieu? Kuring rek manggihan Batari Supraba, sangkan manggihan ni wakata waca. Rek aya rencana naon nih kata waca bagian Batari Supraba? Niwa rek ngalamar Batari Supraba. Mun teu Mau naikeun Batari Supraba ka Maluk siga niwa mah. lamun teu niwa bakal hancurkeun saisi kayangan ieu. Wani pisan mana datang-datang ngancem-ngancem. Mana mau bisa asup sajan ngawaduran. Nya geus lamun eta kayang maneh lawan aing. Aya naon sih, Meni burung busuk itu? Kena naon, arek markijang. Mereka mana, Bade kaleuweung. Nah, sorangan tuh jeung prajurit lain. Mamandana geus ngadagoan di ditu. Oh, nya tuh, sing menang lobanya. Ieu kata waca. Urang apal maksud mana datang ka dieu? Urang mau mana asup ka kahayangan. Hah, mana maker aing ngan sauker sieun nu gampang ngelayakan. Mencobangan aing. Songong. Iwa, kuring parintahkeun maneh eureun. Sama nih tak kuring urun. Kuring batarana rada. Nai maneh niwa, ni hoyong pisan ngawinkeun si Batari Supraba. Ai dewa teh teu tiasa dipasangkeun jeung Batari. Kabeh titah nu aya di jagat raya ieu teh tos dipasangkeun ku alamaraneh teh. Maneh kedah nyaho diri niwa. Teu paduli. Mun mana nyeunteu nyerahkeun Batari Supraba ka kuring, kuring hancurkeun saisi kayangan. Tenang niwa, bere abdi waktos mikiran ngeunaan masalah ieu. Anik mah, ngan kuda abdi pigawe. Kalakuan sini wa geus teu katulungan. Maneh narek ngancurkeun kahiyangan mun urang pemeres Batari Supraba. Ieu masalah nu gede. Mana indit ka Capada jeung si Batara Guru mata tulung kasih Arjuna kabarkeun yang sini warek ngajurkeun ngancem kayangan ieu. Siap Manik Maya. Batara Guru, urang dapat parentah ti si Manik Maya neangan si Arjuna. Kahiyangan teh diancem bakal dihancurkeun. Nuhun Batarana da. Kuring geus apal di mana si Arjuna cicing. Ayeuna Arjuna cicing di Mintara Gua, di Gunung Indrakila. Arjuna ngawanokeun kuring Batara Guru jeung Batarana da ieu arek minta tulung ka anjeun. Kayangan teh bakal dihancurkeun ku Niwa. Mudah-mudahan ngajurkeun kayangan. Manehna hayang ngayangkeun Batari Supraba. Kuring harap anjeun bisa ngalahkeun si Niwa. Mustahil. Niwa ieu sosok anu kuat jeung teu kayalehkeun. Manehna bakal ngancurkeun naon wae bikin kayangan teu kabur. Ya ayeuna kuring teu bisa ngalahkeun manehna.
Jika nama Batara Guru jeung Batara Narada kudu nyangan cara saja jika ngalakeun Siniwa. Sepisan ngalakeun Siniwa. Kuring teu nyahonan kalemahanana. Bener oge, urang ranya heula kamahana jeung tiasa kasaktianana. Cik heula. Siniwa teh hayang ngancurkeun kahyangan sabab eta hayang Batari Supraba leres. Nya, leres. Terus kumaha tuh? Kumaha mun urang merekeun si Batari Supraba ka Siniwa? Maksud maneh, urang merean si Batari Supraba ka Niwa, suga nu gelo maneh. Lain kitu hungku, urang bakal ngajadikeun si Batari Supraba jadi mata-mata. Jadi anu halus Batara Guru. Tapi urang kudu ngobrolkeun permasalahan ieu jeung si Manik mah heula. Ya tuh, ayo. Ayo. Ide anjing sae, tapi kuring kudu ngabahas lah ieu jeung Batari Suprabana. Nuju ngabahas naon Manik Maya? Kuring boga ide pikir masalah Siniwa ieu Supraba. Kumaha jadina Manik Maya? Jadina kuring bakal ngirim masihan anjeun ka Siniwa. Anjeun bakal masihan kuring ka Siniwa. Kuring teu hayang jadi pasangan manuk jahat siga si Lain eta. siga kitu hungkul, Supraba. Kuring bakal ngajadikeun anjeun mata-mata. Mata-mata. Maksudna kumaha? Anjeun kedah masak Siniwa, saking mere nyawa kamahana ka anjeun. Man, kumaha mun ngacurigawi? Tenang Supraba. Kuring jeung Batara Narada bakal ngajagaan anjeun jauh. Nah, ai upami eta kaputusan pangsaena pikeun ngajaga kahyangan ieu, kuring daek jadi pasangan Siniwa. Hei Neng Gelis, nuju naon sorangan di dieu? Aduh akang, abi teh jigana kasasar di dieu. Alah nih karunya, sangaran Neng, nah Neng bisa kesasar di dieu. Abi ti kayangan, nami abi Supraba. Supraba, kuring Niwa kata waca, kuring geus ngelekeun kabeh dewa jeung prajurit di kayangan pikeun ngalamar Neng. Iya Kang, Neng tos terang. Di dieu, Neng bade narima akang jadi salaki Neng. Tapi Naon syaratna? akang kudu ngalakukeun hiji syarat. Naon eta? Nyata akang kudu mere nyaho. Nah akang bisa ngelekeun kabeh dewa jeung prajurit di Belanda. Manya Neng tak apa? Akang teh sakti. Kabeh prajurit jeung dewa di kayangan teh lain tandingan akang. Nah bisa sakti kitu. Akang teh bawa kekuatan aji gineng. Pikeun suara akang teh bisa ngajeng kabeh dewa jeung prajurit eleh. Jadi kesaktian akang teh aya di suara akang. Anjina, kuring duaan aya berita lu. Ano? Urang duaan, sapa kalmana Siniwa. Naon ke mana? Kalemahan Niwa teh aya di letahna. Urang kudu ngarah ka letahna. Paling sanggup lawan Niwa mengis nyawa ke mana? Kemana sih si Aa teh milih teuing di leuweung? Jigana urang kudu nyusulan. Aya naon, Bu? Ibu pada nyusulan bapak ka leuweung. Tapi pada ikut oke, terus teu kudu di dieu weh. Siapa itu ya, Bu? Ya. Niwa tak kawaca. Kuring parentetan mana ngajokeun Supraba? Arjuna. Batari Supraba geus jadi istri kuring. Mana kudu sadar diri. Manuk mana teu bisa dicocokkeun ka Supraba. Ngajak ribut mana? Lawan engel mun Supraba. Untuk dapat hidup bersamamu, akulah Arjuna yang mencari. Mana bisa masih kecil? Kuring can ngaluarkeun panah pasapati kuring. Make panah teu make panah. Terloke nih mana sama Arjuna. Cintailah aku
akhirnya geus mah goreng, salingkuh, ngabohong deui. Ih, puas karma eta teh.